lamun nyebutkeun toke gampang naon cak-cak badag cuy jangkrik barayana gaang eta jangkrik gablek baraya si goblok ai jangkrik boga baraya ari aing jeung baraya pagigir-gigir imah kitu patanya nepi ka ayeuna si Adin jeung si Ririn teh gagapah sing lamun nyebutkeun apa saya anjing dia mau jawab apa katakan saja akan saya jawab lamun nyebutkeun susu awewe naon susu daun nyebutkeun susu awewe anjing naon jeung manya sasa awawa naon anjing gampang naon alat ngarangsang papah anjing pada ngahaneutan pan memeh nu sajen teh ngakemol eta heulai gagapah aduh bisa deui lamun nyebutkeun apa apa kadi anjing sama kali anjing sing naon lamunnya apa acan-acan katawa lamun nyebutkeun kanjut naon pengen seri gagapah haram jadah kata-kata bangsat naon anjing nyebutkeun kanjut goblok gampang naon naon cing kadal badag hanca mama eta hanca atawa alat kabagjaan mamah akan bagja sabab alat kabagjaanana panjang badag dan tahan lama waduh anjing bener kudu hebat diurus bener lamun nyebutkeun apa sirah kepala ai nyebutkeun ngising kababayan bener eta teh lamun nyebutkeun hitut eleuh hese hitut anjing hese hitut manarek hatat hitut anjing naon gampang naon hitut gas jahanam anjing bisa goblok hitut gas jahanam yang lamun nyebutkeun irung alat napas pada ngareng hapeun ai maneh lain bisa ngomong ku dapat cing ai nyebutkeun irung ku naon rorompok korong eta korong boga rorompok ya anjing nyebutkeun leungeun tangan uo kokon suku alat jalan-jalan alat ngalangkah uo cokor bujur pantat uo rorompok bool eta bool boga rorompok sia ieu paingan semen di material nararaek da bool nyin rorompok beureunan bisa aja maneh lamun nyebutkeun apa nyebutkeun apa ya apa akan saya jawab lamun nyebutkeun awewe nu can kawin naon cing parawan kadi anjing udah kabuk aing masa abah-abah yang kaparawan lamun nyebutkeun awewe nu geus kawin tuluy diserahkeun rana kadi anjing pasiok anjing rana oge sagala kaantai lamun nyebutkeun awewe nu geus kolot umurna peot umurna kolot kulitna peot tereh maot naon disebutna nini anjing
Eta bisa nyebut ini nya bisa anjing ngecangkeul lah goblok anjing ketipu anjing goblok ya nipu si gelo eta bisa nyebut ini si gelo dikatipu aing dulur-dulur kalumpur juga nih dong ngadehes kayak itu keketua ulang meningi ciprit yo selamat malam yo wajah baru weh buukna diri bondi untukna disemuting lain disemuting goblok di behel weh wajah baru gitu loh siapa ongkoh lalaki tapi centil aja meni lebay hidup deh soho boga baju ungu di mana boga baju ungu pamasihan isaha di bapak kades bapak Syamsuddin beng maneh mah gomis naon golongan miskin rajin teh boga baju anjing pamere batur kasihan deh lu gomis golongan miskin tak aing mah orang kaya naon kaya monyet orang kaya mah make baju nage baju Hammer capalu buatan Amerika harga nage jutaan meuli nage kudu naik kana kapal make paspor turun di bandara teu kawasia turun di ojek Mekarjaya kabatur rumahnya si aduh sabaraha eta hargana jutaan meuli nage kudu make dolar orang kaya gitu loh itu cek sabaraha jutaan anjing sabaraha bubuhan tinu mabok 10.000 aduh ai ngomong jutaan ai teun 10.000 ya wah wajah baru kembali monyer make loji waduh merek Syaitong Syaiko gening jamna teh jalan beak baterai gomis golongan miskin jam modar dipapake tah nu aing mah tempo jamna ge merek Rolex wo di jerona ge emas wungkul mas naon mas Parto jeung mas Pak Ijo sabaraha karat sakarat tereh modar di mana mulina di Swiss gitu loh luar negeri gitu loh jutaan mulina ge kudu ku dolar sabaraha bubuhan tinu butuh 13.000 weh anjir wajah baru kembali waduh make calana begi di mana boga begi undang muli di mana mulina di pasar Kadipaten di ember di toko sebarang kana 30 beng gomis golongan miskin calana kolot 30.000 baju orok geus 46 ai kolot 30.000 gomis tah orang kaya memakai celana nage blue jean di jero nage jin wungkul jinaon jin gayot aya nogan dua keur nyileung-leung rada belang hapur saeutik siga toke anjing di mana eta boga blue jean menang mau maknya jelema beunghar puak pauk daripada maneh teu boga woi anjing anjing naon burut dan nyebut burut ka aing kabina-bina teuing lain burut anjing gede aing